nasuha itu gugupayan. Ayeuna wih jam sabarahannya? Nah, jam setengah 12. Diganca biasa kumagok padahal jam 12 mun weh. Karunya nya Karunya nya. sok atuh tong sok karunya wae. Artos abi da aya dina kantong. Abi receh. Sok-sok atuh pasihan. Kumaha abi tah aya. Gaya we elit infak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat Rancage, nepangkeun abdi Lady Isnaini. Abdi bade gadugikeun perkawis ngahontau barokah Ramadan. Sobat Rancage, minangka bulan anu kacida istimewana kanggo umat muslim nyaeta bulan suci Ramadan. Ramadan teh miboga sababaraha kautamaan ti bulan anu liana. Kukituna ulah dugi ka urang teh anu sakitu dipasihan nikmat umur panjang jeung kasehatan dugi ka ayeuna tiasa pendak deui sareng sasih Ramadan anu didodoho. Teras urang teh kalah ngabangbalerkeun sagala fadilah nu aya di bulan Ramadan pikeun ngahontal sababaraha kautamaan Ramadan. Umat muslim teh palomba-lomba ngalaksanakeun ibadah sapertos salat tarawih di masjid sareng musola, tadarus Al-Qur'an, sedekah takjil anu biasana aya di sisi jalan jeung sajabana. Sobat Rancage, hal-hal eta teh dilakukeun pikeun ngahontal kautamaan ieu bulan suci. Kautamaan eta teh aya 3 anu kaasup kado istimewa dina bulan suci Ramadan, nyaeta rahmat, ampunan, sareng surgana, bebas tina seuneu naraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, awalu sahri Ramadana rahmah, wa awsatuhu magfirah, wa akhiruhu itku minan nar. Hartosna sasi Ramadan teh nyaeta rahmat, patangahana ampunan, sareng akhirna bebas tina seuneu naraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Rupina mung sakitu nu tiasa digugikeun kusim kuring hapunten samudaya kelepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tepang deui di episode kutil salajengna. Dadah. Gusti nu maha asih, cahya Ramadan yang gelis katimah, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayan, mangka eling umat manusia, hirup urang dan sajarela, ret kadiri lamukot dosa, taubat nasuha itu gugupayan, mengket